Meni hayang series ya Kang, abi mah. Yang siri kumaha? Di warung aya tulisan Kang jual gas melon. Di tempat gas nama haya. Tapi da melon nama kan? Maksudnya gas melon teh, gas 3 kilo, gas LPG. Kan bentuknya siga melon, mata disebutnya gas melon gitu nye. Nya da melon mah Kang. Melon nama, teu dagang melon, dagang gas, ngan gas siga melon gitu. Ah, cuk salah juga melon. Jauh Kang. Mirip atuh nyi, mirip melon. Ari melon mah aya nu leutik teh nu badag. Mah ieu mah sarua kurang nawat Kang. Siga naon atuh? Ah, teu siga naon Kang? Siga gas we, gas nu 3 kilo. Yang geus atuh tong dimasalahkeun. Nah, Dawi teu mempermasalahkeun masalah melon Kapan Kang. didinya nu ngamasalahkeun tadi? Abi mah nyebutkeun gasna teu sarua jeung melon kitu, lain masalahkeun.